Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para wargi, urang tiasa tepang deui di acara Pustaka Dongeng Waoton. Satacana ulah bade ngahaturankeun kepala wargi sadayana ngahaturankeun ngawilujengkeun wilujeng dintenan lebaran para wargi. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir sinareng batin. 1444 Hijriah para wargi tekaraos. Mugia amal ibadah urang dina sasi-sasi siam kamari para wargi cing ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mandar cing uih dina kapitrohan diri urang sewang-sewang pada wargi. Hapunten wabah bilih aya kalepatan ageng boh alitna boh dina midangkeun ieu carios ulah kirang tata, kirang titi, duruga sareng priyoga para wargi. Kulantaran ulah ngamaklumkeun kana diri ulah pribadi anu masih keneh diajar dina ngadongeng para wargi. Tah kuayana kitu. Mugi apa wargi sadayana ngahapunten samudaya kalepatan uahnya. Mangga atuh meh teh nyangkolong teuing nya kana waktos ye. Wa bade ngahaturankeun pidangan dongeng episode anu kadua opat panginten palawarginya. Kadua genep palawargi. Hapunten ulah mah kutos limpeuran. Mangga urang majeng wae ka payun sadayana. Saterusna ieu Mang Kamsa jeung Mang Salim ngajugjug miang ka kampung Sarayudan palawargi. Cag urang tunda heula Mang Kamsa jeung Mang Salim anu keur ngajugjug ka kampung Sarayudan. Kiwari urang nyaritakeun deui kumaha kaayaanana Abah Ayot, Mang Atok, saparakanca. Puguh ge kaayaan eta kampung teh jadi geunjleung palawargi ku kaayaan tilu korban nyatana Dudung, Oting jeung Karso anu tiwas tadi peuting. Satutasna ieu Abah Ayot, Mang Atok, Mang Jumad, Pak RT mulasara ieu janazah palawargi tuntas dikurebkeun di pulasara samistina teu wudu kasebutnakeun keluargana
yang cerikan layon salakina masing-masing. Dina kaayaan kitu Abah Hayot satu tasna balik di kuburan milu ngariyung di bale-bale para wargi. Kebenaran waktu hari teh maju ka sore nakeun para wargi. Pok Bahayot nyarita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nu aya di dinya teh para wargi raeng nebatkeun waalaikumsalam cenah. Abah anggang-anggang di kampung Sukaegang para wargi memang bener. Abah teh ngadenge aya peristiwa-peristiwa ganjil di ieu tempat teh. Malahan Abah pribadi kapuntangan tulung kujang atok kukayaan si kono anu encan kapanggih kene lain kitu jang atok bade ngareret. Saterusna mangatok nembalan bari jeung nyaritakeun pamaksudanana hayang maluruh di mana eta si konoy ayana. Mohon itu para wargi kuring teh jeung ieu Salim ngahaja ka kampung Sukaegang ka daerah Abah Hayot nu aya di lembur kebon sadungkuk para wargi. Heeh da kuring teh terus terang jeung ieu pamajikan ngarasakeun hariwang eta si kono can kapanggih keneh beuh geus 2 minggu. Aduh indungna mah geus sidik ceurik wae nananyakeun. Tak kukayaan kitu kuring teh muntang ka ieu Abah Hayot bala wargi. Pek engke ngobrol jeung Abah Hayotnya kitu cek Mang Atok bar jeung ngareret kanu aya di dinya. Aduh Bahayot harita nyarita deui bari jeung nginum sigana teh bangun nunaker hanang pala wargi. Aduh hatur nuhun Pak Teh. Cai kopi teh mun dikarasa nikmat. Aduh. Kitu para wargi cek Abah Hayot bari ngaregot si kopi. Solongkong pamajikanana ieu Pak RT nyolongkrongkeun tuangeun anu geus dipiringan. Abah, hatur lumayan. Ye, aya goreng cau, mangga kasadayan anu aya di dieu ngaraleueut angguran. Keun masalah kabingung mah, da sidi kaprihatinan urang kabeh. Lain kitu bapana, itu cek ieu si Ambu ngareret ka Pak RT Okim.
Pak RT Okim teu ngomong manehna manggut kakabehan. Jadi kieu para wargi sadayana ku abah geus dipeleng ieu teh lembur teh kaancam ku hiji jurig nyata naririwa kitu. Lain abahnya nyawanan tapi dah sidik ai abah muna naon geus sidik heueuh tukangna abah mah malahan mah ayeuna ge abah teh geus mamawa gembolan dah kitu cek abah atok pada wargi barjeng nunjukkeun gembolanana duka naon jerona mah. Pok aya saurang lalaki anu tengah tuwuh tumanya ka Abah Ayot barjeng ngabogaan hate panasaran sigana teh. Abah Ayot, kau kuring teh yang apa ya teh? Cik, kumaha eta gambaran jurig teh? Ya seeutik gedena kuring oge kudu apa? Sidik, boga indung si teu, jeung si teu, sok sieun, dere diculik sarua. Cek eta kolot lalaki tengah tuwuh teh nyarita ka Abah Ayot. Saterusna Abah Ayot ngareret barjeng nyarita kieu pada wargi. Kieu sujang engke dina waktuna peuting ieu abah teh encan lunas nyumponan janji ka ieu naon jang atok. Nyata-nyata abah teh ngajanjikeun yen si konoy teh bakal kapanggih engke kana 2 minggu gitu dah. Atuh ayeuna teh geus pas pisan ujang kana 2 minggu teh malahan mah geus kalewat. Ku abah jeung ieu Mang Atok erek diteangan eta si konoy sakaligus eta jurig anu nyiliwuri teh kitu. Cek Abah Ayot bari jeung ngageuk-geuk seuri palawargi sigana teh eta kolot bangun nu tenang yang hareupan ieu kabingung. Sok malahan mah lain kabingung deui yen hal ieu teh jadi hiji kaprihatinan di ieu kampung palawargi. Saterusna ieu Paoki milu nyarita. Abah Ayot, cik upami tiasa mah pang numpeskeun eta jurig teh. Da kami oge nyaksian tadi peuting. Lain kitu atok. Erek teh nyebut lain erek nyebut teu percaya. Kumaha kitu? Lain kitu jang atok. Kitu cek tembalna ieu Pak RT Okim nyarita ka Mang Atok. Ugoge Mang Atok nyarita kieu. Muhun para wargi anu diucapkeun ku Abah naon ku Pak RT teh nembe teh memang kenyataan. Tah bilih teh mah kitu
sadayana di dieu kirang uninga kayak eta jurig aya di dieu teh kabagi genep rombongan pek meureunnan pastina ge ngaroromong kabehnya lain gitu Salim gitu cek Mang Atok ngareret ka Mang Salim palawargi. Atuh Salim oge milu nyarita palawargi. Bener pisan eta teh anu diucapkeun ku Aka teh. Yen eta jurig teh aya di kieuna. Malahan mah ye ka warga-warga cing caring cing pageuh kancing sing saring set pageuh iket gitu jaga ieu lemburna sewang-sewang gitu tah. Kusabab ieu ancaman teh memang bener. Gitu cek Mang Salim nyarita kakabehan. Saterusna aya deui nu nyarita nyatana hiji awewe anu geus tengah tubuh nyatana Maikem palawargi nyarita barjeng hari weus-weus. Puguh ke heueuh ieu aya kajadian aneh. Kami teh rek ngomong ngan werat biwir teh bisa ngomong kusabab sok sieun teu dipercaya. Ari genjleung mah enggeus. Malahan mah budak kami si Romsi encan cager. Masih keneh naon trauma ku kaayaan budakna anu didahar ku hiji jurig kitu Abah. Cek ieu Maikem nyarita ka Abah Ayot palawargi. Uluh nah bener eta teh Nyai gitu cek Abah Ayot. Bener Abah, malahan mah incu kami teh digorogot. Aya tuh salakina ge masih kene ngahunted. Bari jeung nuduhkeun ka ieu naon bapa budak anu harita manggihan jurig palawargi. Terusna ya Abah Ayot nanya ka ieu bapa budak anu kacirina rada hulang-hulang palawargi. Jaleu na ka mana eta teh budak teh dibawana Abah nyaeta kuring teh teu apa dibawa-bawa nama gitu cek Jang Karim palawargi. Atuh Abah Ayot surti ku kayaan kitu. Cing sabar we nya heueuh da sidik kumaha deui. Eta jurig teh memang heueuh ngagalaksak. Macak Abah jauh-jauh datang. Ya lemur suka egang teh puguh ge. Abah rek nungkulan ieu hal kanyataan. Abah oge ngarasakeun teu boleh milu prihatin ieu teh. Kukayaan kieu kitu cek Abah Ayot bari jeung rada dumareuda palawargi. Teulilah dina guneman caturna ieu Abah Ayot jeung nu aya di eta bale-bale
rentang-rentang palawargi kaciri aya 2 naon jalma anu euker ngeureuh nikreuh nyamperkeun ka eta tempat. Ana disidik-sidik mah geuningan ieu teh palawargi Mang Kamsa jeung Mang Salim anu eukeur nikreuh beuki lila beuki deukeut ka eta bale-bale. Jog Mang Kamsa anjog ka hareupeun ieu nu ngarariung barjeng uluk salam. Assalamualaikum cek Mang Kamsa. Pok atuh nu aya di dinya meh hampir kabeh nyebut waalaikumsalam. Satu tasna kitu solongkrong ieu Mang Kamsa sasalaman kanu aya di dinya nya kitu deui ka Abah Ayot jeung ka Mang Itok. Kete jalu Abah mah ieu teh pohon saha teh ieu teh bager menak cek ieu Abah Ayot barjeng ningali ka Mang Kamsa anu memang poho deui sigana teh palawargi. Abah piraku hilap deui ka abdi teh Kamsa Abah. Mang Kamsa tak ieu Jang Salim bari jeung nuduhkeun ka Mang Salim palawargi. Hae heueuh poho deui tuh lamun teu dibejahan mah ku si Jalu waleh Abah teh. Beuh amuing kituna teh bari jeung ngahuapkeun belum huwi palawargi. Saterusna ieu Mang Kamsa nyarita kieu Abah tadi teh abdi teh jeung ieu Mang Salim teh datang katen Abah kan kabeneran pas ka ditu teh Abah teu aya nya panggih jeung hiji budak malahan mah keur diasuh ku indungna kitu ngabejakeun yen Abah teh mangkat ka kampung Sarayudan. Atuh kabeneran da ieu teh nu aya di dieu teh kabehanana oge masih kene aya patula patali jeung duduluran kitu pokna teh cek Mang Kamsa ngareret kanu aya di dinya. Puguh ge atuh Abah Ayot teu ngarasakeun bungah jeung reug-reug palawargi kasebutnakeun nu aya di dinya hampir kabeh tuwuh nu teu wawuh ka ieu Mang Kamsa. Sok malahan mah kajadian harita pas anakna maot meh hampir kabeh eta kampung Sarayudan tarata ngalongok ka ieu Mang Kamsa palawargi. Ieu teh kieu Abah malahan mah ti imah mula kami teh geus boga niat heueuh hayang nyaho lamun nya teh mah eta teh bener si Nyai teh lain anak kami cik bere gambaran nah saha sabenerna malahan mah aya kaanehan eta budak teh Abah. Jeuh kaanehan naon cik bejakeun ka Abah. Kieu Abah derak-derak atuh palawargi. Ieu Mang Kamsa nyaritakeun kaanehan Nyai Elas anu kasebutkeun aneh teh lumrah jeung jalma samistina palawargi. Malahan madina waktu beurang
manehanana jarang keluar. Lamun dina waktuna sore manehna osok keluar bari jeung tara na tangga siga batur palawargi kitu tembana ieu naon ucap-ucapanana mangkamsa ka Abah Ayot palawargi. Saterusna ieu Abah Ayot unggut-unggutan atuh nu aya di dinya ge kabeh marencrong ka ieu mangkamsa. Abah urang naon urang buka geraya cika dia ke jang itu jang atok eta teh cair teh cai nu mana ri Abah eta cai anu dina baskom dan can nyarita tuh Abah mah karek gayeuna poho deui cik atok minta eta cai sabaskom mah radio gitu cek Abah Ayot. Saterusna iya Abah Ayot disodoran cai kana baskom. Terlila Abah Ayot kunyem-kunyem disaksian ku kabehan palawargi. Peletak eueuh gugur eueuh angin eta cai ngadadak kaluar haseup saeutik barjeng ipis palawargi. Lila Abah Ayot ngagerebeg gerebeg eta Abah Ayot ngagerebeg palawargi teu inget di bumi alam. Saterusna nu aya di dinya caruring hak malahan marareuwas. Ngagebig-gebig ieu Abah Ayot palawargi. Nyah beunta harita Abah Ayot barjeng cengkat gigisik. Pas gigisik kitu ieu Abah Ayot ngareret ka mangkamsa. Nah, eta mah palawargi jol ngagabruk bari jeung nyegruk ceurik. Apa? Ieu Nyai apa? Hapunten sampuraha kalepatan Nyai. Kitu cek Abah Ayot. Tuh, donu aya di dinya kabeh rareuwas palawargi. Kusabab ieu Abah Ayot sorana meh hampir mirip hiji awewe. Malahan mamangkamsa reuwas. Ke Abah kela ih nanaonan kikian Abah cek mangkamsa. Ieu teh Nyai Bapak. Nyai Elas putra Bapak. Piraku hilap deui ka Nyai. Gitu. Nyata ya Abah Ayot teh kasurupan ku Nyai Elas palawargi. Nyai Elas mana ieu teh? Abdi teh putra Bapak. Piraku hilap deui ka abdi. Apa nabi teh Nyai? Gitu cek ieu anu ceurik kanya nyerian palawargi. Cik lamun heueuh didinya budak bapak nasaha indung didinya. Nari Bapak
Ya sidik atuh. Piraku abi hilap deui. Ma itu Gitu cek ieu nu ceurik ngabangingik teh palawargi. piraku bapa hilap deui ka abdi. Kumaha Kang Wira Bapak? Gitu cek ieu ceurik Nyai Elas. Beuh, anak king. Tobat. Gitu cek ieu mangkam sabar jeung ngagabrug kaya Abah Ayot. Anu nyata jero nama geuningan ieu teh Nyai Elas palawargi. Nah saha atuh nu di imah teh ieu? Nyai tek balaka ka bapa. Cek mangkamsa ngaluarkeun cimaata atuh nu aya di dinya bati carorohok pada wargi. Ningali kanyataan eta. Bapak, sidik anu di bumi mah sanes abdi. Eta mah jurig anu nyiliwuri Bapak. Kadek we omat eta mah sanes nyai. Nyai mah malahan mah ayeuna aya di alam poek Bapak. Gitu cek ieu anu nyarita ka mangkamsa palawargi. Malahan mah abdi teh hoyong disampurnakeun Bapak. Gitu cek ieu ceurikna Nyai Elas ngagabrug ka bapana. Atuh mangkamsa teh beuki ngahelas batina palawargi. Kusabab sidik pisan yen ieu teh anakna pituin. Beda jeung kaayaan anu di imah palawargi. Nya bentukna mah Nyai Elas. Tapi da jejeroanana mah kok brut palawargi. Aduh apunten palawargi kamu jengkok brut ah. Keun anjing pageto. Urang teraskeun deui. Ulah haramak wargi ah. Keun Wah ngahaturan ke sakitu heula nya. Keun anjing pageto urang sambung deui. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun ku didoakeun mudah-mudahan kasayanana cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Malahan mah eta like sareng subscribe teh cing digentos ku kaberkahan. Amin. Kaberkahan dunya jeung akhiratna. Amin. Tiwa sakitu heula nya nyekapkeun ieu acara. Wassalam. Cagah.